Bariin Allah mah ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual jangan napakahan anak pamajikan geus puguh judi mah geus puguh manehanana wah raradutan tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan emak mana emak eta tungtung digigir oh aya naon tuh bah abah geus lain deui rarasaan asana abah paeh paeh mah paeh bae jajaleun abah bae nu paeh mah lain kitu mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing teu baja tetangga abah loba nu geus paeh babaturan abah nu geus bae atuh meureun ku ari giliran abah sia mah kitu ajar naon tuh bah abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kadege wejangan-wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka nu bener dikasorgakeun nu salah dikanarakakeun juk pan abah mah hirup kayaoan ku siapan jore jasa abah mah ih sakanya aku lagi bener batuh pan siapa mabok aya di abah zina aya di abah judi aya di abah haju abah mah napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia burung kula ieu tina boeh paingan kula kadang-kadang jadi pocong aja ku abah abah mah wasiat bae mun abah bae abah mah belum bae ibah ulah tuh pan urang mah Islam kajian belum wasiat saya ulah teh belum geus belum kumpulkeun areng-areng abah lebu-lebu abah andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut ulah satempat kena acak-acakan lebu abah emang kunaon kitu bah pokona abah sieun jasa disiksa abah engkepan hese aya lebu mah cak anakna bener oge nya siap-siap laksanakeun wasiat abah siap bah tah abah tenang abah geus lah cukup abah geus moal disiksa eueuh bae geus bos geus kayakinan abah geus kos kitu geus hal geus bah egera paeh bae je bener sampai dua bae paeh bapak aya musyawarah anak-anak jeung pamajikanana yang jeung mah cak mana teh abah sia mah pan wasiat yang dibeuleum mak ngajupan hayang diajur-ajur lebuna aju dipicieun diaur-aur kada katebak angin di mana bae bener mak orang laksanakeun bela wasiat abah sia hayu geus eueuh salah dibeuleum geus dibeuleum ngerecek jadi lebu aya tulang taleng sautak saeutik ditutuan kena jadi lebu kabeh dibungkus geus dibungkus nungguan angin aya angin gede dibawa ke gunung diaur-aur bawa di ka laut diaur-aur dibawa di ka tempat sababaraha tempat kena acak-acakan beres balik kabeh akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah hei bumi nun Gusti
seluruh tanah anu kaentepan ku lebu kipulan nu di aur-aur segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta mangga Gusti tanah kabeh ngahijikeun lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan jadi deui tanya ku Gusti Allah pulan aing deuk ngajak kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem sagesta dibeulem kemudian jadi lebu sagesta aya tulang talenge kudu ditutuan kena jadi lebu haju kudu di aur-aur di angin anu gede di luhur gunung di laut jeung di mamanan naon coba maksud sia Gusti abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi jadi abdi deuk disiksa da hese jadi sia nu matak dibeulem ya haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing sieun Gusti sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi tapi abdi iman ka Gusti abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di ka nerakakeun maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah nu mantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah beulem tah mah kecuali nyana cara tadi minta dibeulem di aur-aur geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae maling-maling bae korupsi bae zina bae los engke wasiat bae ka pamajikan aing mah pangmeuleukeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari awe aing di akhirat teh disiksa bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia dibeulem di akhirat dikerbekeun di neraka tungtungna disiksa dunia akhirat maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah ieu mah keur carita gampangeun Allah mah dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang de Masya Allah atuh tadi dage urang cai mani tadi dagan urang cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gawena eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe Masya Allah
aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing teh cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara rasyubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj. Cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Kan? Wah, urang ge cai mani urang. Masyaallah, dak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan. Bakal bahali ka Allah. Aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh. Menang nyieut tina turab. Minha khalaqnakum ti taneuh aing nyeun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh urang. Kasep tinggal kasep, kubur. Jore tinggal jore, kubur. Gelis tinggal gelis, kubur. Nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae KBRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beteng buaya, beteng maung, beteng gajah, macam-macam. Aya anu di Padang, bak dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami, wallahu alam di mana. Ragag di kapal das jadi abu kabeh. Teu nyaho. Eta mah sapira awak. Min turabin ila turabin. Aslina manusia roh. Berhadapan langsung jin Allah roh ketika orang maut. Cirina ketika orang paeh keluar roh. Awak geus disebut jelema deui mayit ngaranna, janazah ngaranna, bangke ngaranna. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun janazahna, dek dikubur di mana bangkena, bangke urang. Aslina roh urang, manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja. Roh nu berhadapan jeung Gusti Allah. Kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu. Ngaji teu daek, roh gering. Roh teh gering. Awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu
iya tuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teh di urusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiron wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayana puasa heula kuari mah keur roh bae urusanana ya awak tinggalkeun ieu mah teu Pak teu ieu mah nya ngariung bae opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya na babarieu ieu ge pae 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bonganjeuna teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bonganjeuna teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junaid digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina kiai abdi bagus geus surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang ti sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu gerakan kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus sia salat sia surga kan ngeunaheun mantep hayo kabeh tuh ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sih ya di anu bagus surga tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngadu kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyonang sa loba KTP abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep
cek malaikat anu nimbang amal. Saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Jangan saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enak sih. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deui nage cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil ka dieu, kiai panggil. Panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Da eta mah jelas tah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai? Endek naon sia jeung kiai, kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil. Panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus ngageter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial ting nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek aja loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna Ki Mah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu naon deui? Aya keneh. Aya keneh malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon di sia jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnyana. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi-nafsi nyana ceramah, nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Cek Ki Fudoli sial-sial teuing nasib aing cek ya. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui Mail Asia Fudoli Ki Fudoli emang beneran teu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep,
aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep aing adu kotok diantep aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh cek Ki Pudoli aya-aya bae akhirnya bebeja ka Gusti Allah Gusti kumaha ya hijikeun tetep hijikeun ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititana ge amr ma'ruf nahi munkar nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga kabeh nu narurut ngararaji di majelis narurut di podium ngaji narurut surga tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke lantaran naon ke tetep bae nyana engke ngadakwa ieu nu beratna keung meunang tibana ieu tah falamma akhadhat humur ajfatu nu mentek ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teh nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu nya deuk teu pokona mah asal nyaritakeun we hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon nu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon Mang Haji ieu bisa ka neraka ngredit mobil teh anggus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Pudoli kunaon tuh ieu Haji Bani make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka parangih ge di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu Ki Pudoli bener kunaon atuh Ki Pudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nungtut Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya emang kunaon sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah tidak boleh sademo ke di ditu demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Pudoli doang nu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang
ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha 350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sekian turun sekian ngajukeun sekian turun sekian kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka kiai Ucita tolol teh teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajen abe naon di akhirat aing aman maneh geus sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat haja uci siap maneh pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Mamun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman Abah nya mah. Ti baheula nya mah ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teh nya eta kolot-kolot kula gesok neulekeun ke zaman Gagah. Di Suud teh zaman eta. Eta araya keneh tinggal hiji dua deui, moal kebal deui teh ge. Iya, sekolah jauh. Kiai haji teh nyaraos etikan ban bae mah ngajina. Make sepeda, make motor gelas etik nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok haji terus kabladi terus si picung ka di nyaho. Atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyararaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja. Terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kuna eta mah nyana mah titipan Abah ngaji ti baheula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi ya betul 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan
dari mulai papan atas sampai papan buruk, Pak. Saya jelasin. Satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu. Perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu. Sebab pemasukannya saya tahu. Ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu. Untuk PNS sekian persen, untuk pembangunan sekian persen, untuk yang ditilap sekian saya sangat tahu. Dan saya sering singgung. Adapun dia benci sama saya, leg-leg saya benci. Aing masalah mah tuh cak malaikat. Bagus, bagus. Enggak, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadah dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit Cihayu, mantap. Lamun ke masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya anak panu korban tama. Atulinnya anak nu korban tama. Ngan sakadar referensi doang, emang korbannya lain atuh jangan duitnya nama saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu teu bae. Sia mah benerkeun bae ongkoh. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing alah geus segala rupa dicaritakeun. Mun nyaritakeun kelas MPR kelas DPR emang teu nyaho jasa insyaallah jauh emang kiai bisa nyaho kos kitu atuh aing sekali-sekali asup ka ditu asup ka DPR aju maksudna kadeuleuh dan henteu aing teh mau jadi jurig sekali-sekali jadi jurig. Ih, sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Ki Pudoli musruk kan aing embung jara Ki Pudoli embung aing tetep nyalametkeun diri Medek anu ngadu kotok ku aing mah didatangan dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh eleh menang tadi sit aing ada loba nu bendueun, nu bendu kajeun geus siap jasa dipakai ka bendu kudu ngadu kotok, kudu judi, kudu mabok, kudu zina, kudu korupsi, nyada berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atu alag taum min qablu
qablu wa iya maninggal Gusti ngarusak memeh keluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayat tahimuni abehnya na langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israil disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti deuk disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum para rae mana teuing curigana meureun kaum Bani Israil tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa Gusti ulah sampekeun ka kitu ulah sampai ka kitu Gusti law syi'ta ahlakatahum min qablu wa iya atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebagian kalari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala sufaha nu dimaksudna Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti anu nyembah ka pedet bae anu inkar bae ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuk teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkeun ku anjeun sebagai pembawa risalah ieu teh kaum deuk dicoba ibadahna aing teh nyieun Musa samiri aing nyieun kaistimewaan kabisa Musa samiri yelah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita bisa ngomong bisa sasada bisa mukalamah ku aing dicoba manusia kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba iya illa fitnatuk tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek kanjing Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudilu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan teh tuh gereja nang Allah hakikatna mah deuk nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang coba sia ayana gereja di dinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikatna manang Gusti Allah jah makhluk Gusti bupati teh menandatangani gereja menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya menandatangani pihara
eta teh kapan makhluk aing bupati urusan bupati Dorakana eta mangke di akhirat ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal aing nyoba melalui perekonomian Yahudi didominasi ku Yahudi timimiti matahari sabar subur datang ka Indomaret Alfamart iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa di Citra loba di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar kelas misbar kelas itu leangan lu kosong kelas hotel motel dan lain sebagainya eta teh pada hakikat babakan nang aing emang nang sanang aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng anu ngalarang saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih saha lamun teu dicoba kitu bual kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu teu gagah lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji cobaan sarua bae ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji teu mah geus teh urusan nyana jeung Allah aing mah keur ngomong bae teh urusanna ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung henteu mah coba terus engke ge kitu bae berputar dunia ini berputar engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca datang deui Arjuna datang deui Samyaji datang deui kitu Cepot datang deui engke ka dieu si Gareng datang deui ka dieu si Semar datang deui terus Kombayana woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu dan disiapain aing ge nyaho teh datang tuh atuh kitu bae terus bae datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana datang deui zaman SBY datang deui saha datang deui terus ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah kuari di luhur teh kosong Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang sosoranganan lain lalagaan sosoranganan nyana sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis teu pernah ilu ti ge sebabnya nama di thariqah tapi nyana ingin memperjuangkan agama nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah sababaraha menteri menta di rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh
nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kita belah hiji sarua bae Al-Qur'an tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di multaqo. Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tapi nyaho kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih ulah loba omong pesantren hanya babaraha pesantren mesti nama orang NU nu aktif tapi henteu hese nyaritakeunana ku ari carut marut deuk mempersatukeun bangsa jeung negara agama di jerona minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi kahiji. Nomor kedua, ulah terlalu ngerasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda. Masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil. Sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil. Melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Henteu sembarangan. Ternyata ditingali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai ka dinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah dan siapa di Jawa Barat? Emang itu diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna. HTI atuh emang geus kos kitu. Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum torikoh kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli torikoh dararatang kuari teh ka tokoh kadi mali caritakeun teh sampai ka gubernur sampai ke presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli tarikohnya, siapa sih. Tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan. Bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget. Tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah. Lain lalagan. Masya Allah. Kuari mulai dihisap Indonesia. Oh, ternyata pola pikir Indonesia berlai, sangat luhur, sangat maju, sangat dominan. Sebab telah membahas bukan Indonesia saja, membahas Suriah, membahas Baghdad, membahas Yaman, membahas Turki, membahas negara-negara ASEAN. Terus bagaimana cara menyatukannya? Geus kaambeul kuari ku Amerika. Maka NU ikut main. Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali. Yeay, nu mantak ge. Ulah macaan koran bae, ulah deulean TV bae, lamur mata sia. Mane kan ngaji ku aing dibejaan ku ari. Yeay. Sebab nu bergerak ti baheula torikoh. Kemenangan Baghdad di tangan torikoh, kemenangan Indonesia khususnya Banten di torikoh, Ki Hasyim Asy'ari melalui torikoh, Yaman melalui torikoh, Suriah melalui torikoh. Ketika geus acak-acakan torikoh, sebab berjuang tanpa torikoh. Cak nu di luar naonnya. Pokoknya siapa teh nyaho belah. Tuh, berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan, tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan, Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Tahu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir.
Tuh. Tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai aya naon karak sapotong tak carita tah. Karak sapotong tah. Waduh, geus jam 10:30. Karak sapotong ieu mantap jasa ieu. Lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah. Lain lalagaan ieu mah. Bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke. Saha nu jadi pemersatu engke bakal. Sebab naon? Sebab ti Gunung Karang geus turun informasina, ti Gunung Kencana geus turun informasina, ti Gunung Gede geus turun informasina, ti gunung nu aya di Jogja, gunung geus tarurun. Tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun. Nyaritakeun naon ieu sarua? Nyaritakeun kebahayaan Indonesia. Lamun geus tarurun nu kus kararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararitu mah. Beda deui nu turun ka Haji Pendikan juri nu turun. Kamang-mang nu turunanna teh. Bangsa kuntil anak nu turunan. Atuh ieu mulai. Ya Allah ya Rabbi. Nah, nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu? Amerika kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatun. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap. Sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu lawan henteu ilu di partai. Geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Udah bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tad. Kiai sorangan nu nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy kiai mana kiai. Nang saja buat kitu nang Allah. Kebelah dituna. Woi mama nukan kemana? Mulai geus tuh. Sebab naon? Sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat. Tadi aku kiai ku masyarakat, tapi kiai salap mah. Kiai, ulang. Henteu ka mana? Henteu. Waduh, kiai mah tuh. Naon? Penting ngariung. Oh ya siap, ngariung. Geus, menang dua poe. Kiai hampura, kunaon abah kula paeh pangmandiankeun. Siap. Yang ngising didinya, kiai didinya. Kiai nu mandian saya. Geus beres di pandian kiai bungkus kiai saya. Kiai salatan ku kiai siap. Kiai jauh sasa panggul habak siap.
gitu kiai mah aduh emang geus kos gitu dah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya faqad qamatu shalah qad qamatu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar eueuh keneh bae salat ka ibarat sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga weuy makmumna mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macam kena dijual baik itu ku aing masih tapi lain kitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kadek sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati sia aya mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar ih teh kudu aya batur atuh ibadah mah Allah niat di pondok nage deuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat tage kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf ge hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah pokoknya lah nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun tuh ternyata kos kitu urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tamah engke ge koleng sorangan tamah atuh kayana tanggung koleng 3 aing geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dieu puyeng aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu kene nu katilu kitu kene nu kaopat kitu kene aju goreng mah
lah aing mah ngagejeburkeun maneh wae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan nah ieu kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae ka tukang karti teh mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon ka harti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hebat jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah tuh pantes cicing bae di imah sorangan aju teu loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema aju nyana cicing bae eta karek hebat atuh cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisaeun teu bakal bae kos kitu mah teu nah lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu parangsana anta walina faghfir lana Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeut da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aya ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae kitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah dibere teger sakilang fitnah ambalaya dibere akidah urang mantep ka Gusti Allah bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap dihijikeun jeung para wali-wali Allah dihijikeun jeung ahli-ahli Allah diberi pangampura jeung rahmat Allah bibarakati ummul Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah